Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasaqan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil makarimi wassayyim wa ala alihi alladhi fi silki dinihil tadham wa sahbihi hummatid dinil aqwam wa syarrafa wa majjada wa karrama wa awdham. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi mahkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladzina ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Simpuring bade ngadugikeun saparihna kalamullah disebut menurut ahli tauhid kalamullah, kalamdal. Margi kalamullah sifat kalam nu aya di Allah eta mah disebutna kalam madlul. Anapun nu kurang osok diaos eta mah disebutna kalam dal. Jadi aya kalam madlul, aya kalam dal. Upami kalam madlul eta mah teu aya sora, teu aya huruf. Daya soraan, daya hurufan.
kan kieu Allah ngadawuhna teh tanpa suara tanpa huruf. Aya nu komentar geuning eta Al-Qur'an aya hurufan pan eta kalam Allah kitu nya. Eta mah kalam dah. Pengertianana kieu manawi kadugi ku emutan urang sadayana manawi perbandingan anu kusim kuring dijugikeun kapaham kana maksud anu disebut kalam dal kalam madlul. Kalam dal Allah, kalam madlul Allah. Kalam madlul tanpa aya sora, tanpa aya huruf. Upami kalam dal aya sora, aya huruf. Upami bapak kagungan kaset, bapak tiasa terang teu kana sora nu aya dina kaset, kana huruf nu aya dina kaset terang teu. Bapak sanggup teu ngupingkeun dakwahna saha wae eusina eta kaset dawanana. Nah, Bapak Kiai Haji Zairun MJ, nah Bapak Kiai Haji Toto Gojali, aya teu jalmi nyepengan kaset asong kene kana cepil kieu aya nu kitu mah. Moal aya. Sabab dina kaset mah teu aya sora, teu aya huruf. Tah heg teh eta kaset lebetkeun we ku bapak kana tim cetrekeun assalamualaikum oh bening teh Zainuddin MJ eta anu ka kuping tina speaker teh berarti eusina ka kaset terus teh itu hiji eta kadua bapak terang teu nguping teu kana cariosan hate simkuring intinya setiap jami nu gaduh hate pasti hatena nyarios disebut kalamun nafsi cariosan hate ari nyariosna hate jalmi ku urang ka kuping kana aya soraan teu aya hurufan teu upami urang hoyong terang kana cariosan hate eta jalma urang ti mana terangna tina bahamna setiap nu kaluar tina baham jalmi berarti eusi hate da nu teu ayana hate mah moal kaluar tina baham terus gitu nu kaluar tina baham aya suaraan teu aya hurufan tapi nu aya dina hate teu aya sora teu aya tah nu aya dina hate eta teh kalam madlul nu kaluar tina baham kalam dah nu aya dina jero kaset ibaratna eta kalam madlul ibaratna nu kaluar tina speaker kalam dah artos pilih cenah nya Allah ngadawuh sara huruf kitu geuning Al-Qur'an aya aksaraan, geuning Al-Qur'an teh aya huruf kitu. Ngan eta Qur'an teh mangrupakeun sebahagian tina kalam madlulna Gusti Allah. Lain harti Qur'an teh sawareh, ieu mah sadaya eusi Qur'an awas. Sadaya usi Quran teh eta teh mangrupakeun sawareh kalam madlulna nu aya di Gusti Allah. Kira paham? Nu kusim kuring dicarioskeun ayeuna dugi ka engke waalaikumsalam sadayana eta teh sebahagian cariosan simkuring. Da cariosan simkuring mah ti mimiti diajar nyarios dugi ka danget leme teu karekam. Terus deh, nu karekamah namanya ayeuna sudah gitu, oke. Berarti nu karekam teh sebahagianana. Tina sadaya cariosan simkuring sebahagian direkam. Da seseueurna mah henteu teu karekam. Jadi seseueurna dawuhan Allah teh henteu tertulis seseueurna mah. Di antara nu tertulis dawuhan Allah teh nyaeta Al-Qur'an.
sehingga lamun diserat kalamullah mangsitna cai laut balpena kai nu aya di darat mual cekap sanajan ditambahkeun deui mangsina saloba laut sigan tadi mual cekap sabab Allah ngadawuh teu aya mimitina teu aya tungna secara urang mah aya mimiti aya tengah aya mimiti diucapkeun tungtung acan tungtung beres mimiti geus teu aya sapatos kieu cek urang ka mana ka nama acan nya leres teu bareng urang mah teu lamun nyebut ka mana teh ka kareka makna acan nyebutkeun mah ka geus liwat teu ka caritakeun jadi teu bareng urang mah ya. Tapi upami urang dina botol aya aksara ieu naon a ku wa lah ceuk na ieu mah aya kita dekua gitu aya teh dekua ayanya dekua urang ge mah awewe urang nama aqua urang tiasa nyebat aqua sakaligus teu henteu karek aku mah acan harus teu begitu aku a tungtung a teh geus tuh teh ka kuping tapi ieu aksara misalnya teh nyebutkeun aku bareng ieu tulisan botol misalnya ieu mah tuh aya kabeh bareng terus teh ngan urang teh bisa macana bareng bares gitu lah tara hese Pak anu tapi teh geuning sing beureum biasa nah atuh teu sadayana kalamullah diayakeun cek tadi moal cukup jadi urang kuas luheuh boro-boro sadayana sebahagian kecil dawuhan Allah nyaeta Quran urang mah geus teu daek maca kok moal aya sadayana laras jangan masuk leuwih heunang di urang mah nya leuwih dawuhan Allah wa may yuti'illah dina ato'a yuti'u lamun yuti' nurutkeun waman berarti man satiyah saha bangsa jama umum saha baik jamak nama rek sepuh rek anom rek istri rek pamegat rek rakyat, rek pejabat, rek santri, rek kiai, rek beunghar, rek miskin, nu penting asal disebut jelema we sakitu. Yuti'illah anu nuturkeun kana aturan Allah. Wa rasulahu jeung nuturkeun kana sunnahna Rasulullah. Berarti ieu siga khobariyah siga ngawartosan padahal ieu teh perintah bahkan dina ayat sanes mah atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum dina ayat sanes atiu kudu taat naon teh kudu nuturkeun anjeun kana aturan Allah wa atiur rasulah jeung kudu nuturkeun kana sunnah rasul ngan kadieuna teu ngaku atiu jol wa ulil amri we nya Pak gayana Al-Qur'an kieu teu punten pamina maca Qur'an atiullaha wa atiur rasulah wa atiu ulil amri itu teu aya nah maka dipiceun atuh ya Pak enggaknya segininya tuh dalam pengen ngaji teh si orang teh saur ulama ahlina dipikeun lapan atiku cukup ku harap ataqwahu yen nuduhkeun yen urang taat ka Allah mah eta mah mutlak setiap perintah Allah geus pasti teu beunang ditawar deui kudu diturut nya kitu deui setiap perintah Rasul
eta mah urang wajib kudu nurut mutlak eta mah teu aya bantahan. Naon sababna? Sabab setiap nu diperintahkeun ku Allah, setiap nu didawuhkeun ku Allah, setiap nu diajarkeun ku Rasulullah, setiap anu didawuhkeun ku Rasulullah tos pasti benerna moal aya salahna matak daek teu daek wajib kudu diturut. Tapi masalah ulil amri, masalah nuturkeun perintah nanti orang-orang nu punya kekuasaan itu mah tafsil. Wajib soteh diturut selagi perintah henteu bertentangan sareng ajaran Rasul, teu bertentangan sareng sunnah, sareng ajaran Allah, teu bertentangan sareng sunnah Rasul, itu mah wajib diturut. Ngan lamun bertentangan teu wajib diturut. Maka dina kalimah Al-Quran kecap atiku dina wa ulil amri dipikeun. Jadi kewajiban urang nomor kahiji itaatullah. Urang teh nuturkeun kana naon rupa perkara nu diperintahkeun ku Gusti Allah. Nu miwarang ibadah mah Allah sanes Rasul. Rasul mah ngadugikeunana. Kiai mata omat ulah dianggap kiai nyaram, ulah dianggap kiai nitah ibadah. Hakikatna mah Allah, para kiai mah eta mah sekedar pelantara. Itu. Mata upami aya hiji sepuh atanapi pemuda di pasihan surat, si surat nyarekan tong diwujud jeung diluluk surat ada malaya hartina. Mun rek amak mah kasaha? Kanu nyieun. Terus itu bapak gerak pasihan surat ku saha? Ku si A. Si nanti nyarekan bapak teh nyarekan suratnya gitu, sagur teh bapak mun gitu. Tong nyarekan surat tuh nu nyieunna. Mata kelamun aya kiai dur teh nyaram, dur teh nitah, tong ngewajeng ama ka kiai ukurna pikeun. Rek amak mah tuh kasaha ka Gusti Allah. Ulah salah sasaran. Kos nu beureun teh nyarekan kiai budak geuring mah ke kiai nya. Nah, kumaha kiai mungut. Tapi itunya kadang-kadang dia ada mikir. Asbabun nuzul, sabab-sabab lungsurna ayat wa may yu'illah. Nyaeta aya hiji jami kawitna eta teh disebatna teh abid. Sanes namina abid sanes. Nya abid dari zaman kapungkur makan jami teh kawas kana doma dicagaleutkeun. Cenah ieu barade, cenah barade dijual beulikeun jama teh. Lamun pamageut ku urang teh peser we disebut abid, lamun istri disebut amat. Tah eta hiji jami namina teh sauban. Ku Rasul dipeser ngan kacek begitu dipeser ku Rasul langsung diperdekakeun. Dari abid mah kawas munding, kawas doma we kitu. Kumaha doma munding? Urang kagungan munding. Hek teh munding sina gawe nyamut digawekeun nyamut. Artos nyamut nadang nyamut dikasahakeun. Dikamuningkeun kanu galuh munding. Kanu galuhna abid oge kitu. Bid kuli anu kata bid balik berat restoran gitu ngan kacek kurang anu jadi dunungan wajib masihan tuang wajib masihan anggoan ngan apa kohanana wajib ibaratnya mulingnya gitu hayuh digawekeun para bantara doraka bujur muling pak harare digitikan kusan seng haur geura ari para kurang ka ade ngadapo ya eta. Komo liwat mah waktu pada perjumahan dak kul nyambut komo itu. Baca di sana kagok, kumaha lamun kagok na dicabut nyawa ta. Ribunya. Sebat kagok da wah kagok malaikat malaikat motong waket. Juga Gusti ke kagok ke gawe moal. Nah dicabut teh waktu rambut teh.
eta sauban cinta nak kakang jeung Rasul teh Pak wah luar biasa, sehingga kan upami sadinten teu pernah teh Pak ya Allah cek paribasana mah rieuh sirah teu ngeunah tuang teu ngeunah ngaleueut heuti prasare bakat ku cinta ka Rasul. Jawa cek pemuda anu ngulirkeun wah nya kitu-kitu teuing ari manehna ka kabogo buat belaan api-api jalan pipir dah yang tangis kumaha carana dia asa wah cek paribasana mah dah harga asa naon catang bobo minum asa tua balik teu pangis sapoe teh padahal jelema beuki ngopet bau awakna gaweana ari Rasul sagala sampurna. Akhirna kieu eta sauban katinggalna teh raraina teh pucat salirana teh siga nu lungset ku Rasul ditaruh saya sauban aya naon anjeun dia katinggalin anjeun siga nu keur prihatin dan jelema kok utangulin kitu cenah beda ieu aya naon cenah ieu kumaha pokna teh ya Rasulullah ma bi minal wajah abdi mah teh kan nyeri wala marodin sareng abdi mah sehat cenah nya doh Rasul kitu cenah tah kaayaan sadina anjeun ari keur segala sehat mah Rasul kieu Gusti Rasul abdi teh abdi teu kiat sadinten oge teu tepang sareng Rasul abdi tetepang sadinten teh ya Allah ya Rabbi mutan sareng perasaan duka kumaha teu puguh rasakeun anak mata abdi selalu sumping minimal abdi ngiring berjamaah ka masjid Rasul nanging Rasul pan kantos khutbah bahwa di akhirat jalma bakal ka surga terutama nu kahiji nyaeta para nabi teras kadieuna para siddiqin kadieuna deui syuhada terakhir sholihin jami saroleh ya Rasulullah ke kumaha di akhirat upami di akhirat abdi memang ahli surga pan Gusti Rasul sareng para rasul sareng para nabi muasa kelas sareng abdi mata kula gede hate kali urang teh boga babarengan jeung Rasul di surga lain sakamar sih boga pikir terus teh boro-boro Rasul sagala sampurna jeung presiden urang babarengan teh enak babarengan di dunia mah hirup tapi cicing boro-boro cicing mah hieu hacan eta teh di dunia kumaha deui di akhirat sarua urang jeung Jokowi teh teh hirup pada di dunia sausum jeung urang ngan boro-boro panggih sareng Rasul di akhirat kanten ya Allah ya Rabbi mata saur sauban abdi bade kumaha moal kiat tapi sasareng salira bujeng-bujeng abdi teu ka surga lamun ka surga abdi moal tiasa benar ayeuna lamun kana neraka berarti kanten abdi salami na moal ka surga moal patepang sareng Rasul mata lungsur we ayat wa may yuti'illaha wa rasul lahu sahabai jalma anu nuturkeun anu nurutkeun kana setiap perintah Allah jeung ngalaksanakeun setiap sunnah Rasulullah eta teh faulaika ma'alladzina ma'a musahabah maka jalma anu taat ka Allah nuturkeun ajaran Rasulullah janji Allah ya sing yakin innallaha la yukhliful mi'ad Allah mual sulayatina janji ma'al ladzina ay musahabah ma'al sah ma'al ladzina teh ay ma'al mun'am alaihim bakal sasarengan jaga di akhirat teh sareng jami nu paparinan nikmat ku Allah nikmat nu mana sami Pak masalah nikmat sareng dina masalah ayat dina Al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim jalan-jalan jami anu ku Gusti tos dipaparina nikmat naon nikmatna teh bahasana an'amta sanes tun imu tapi an'amta fi'il madi berarti nuduhkeun yen eta jami-jami teh tos dipaparina nikmat tah nikmat naon nu dipaparikeun ka eta jami-jami nu disebutkeun ku Gusti Allah dina surat Al-Fatihah eusina opat saur ulama nu tadi teh
nyaeta jami nuku Allah dipaparina nikmat hiji para nabi tos puguh para rasul di atas nabi, kedua para siddiqin, katilu para syuhada, kaopat para solihin. Para nabi teras deui jami-jami anu shodiq, teras jami anu mau syahid, jami anu soleh. Nikmatna nikmat naon? Mazidut ta'at wal mahabbah. Nikmatna teh eta nu opat tadi semakin dieu teh yuswana beuki sepuh teh semakin ningkat ketakwaan. Jadi beuki sepuh teh beuki taat, beuki soleh. Anu bentan sareng sim kuring beuki sepuh teh beuki kedul. Maca Quran beuki hoream, naon sababna penyakit bae geus numpuk. Soca bolor, cepil bongi, baham balelo nya tersebut gitu. Mata kade ulah nungguan kayak geus kolot lah gitu ibadah mah. Leuheung menepi ka kolot. Kumaha can kolot geus mah? Nepi ku nepi geus kolot apan penyakit itu tadi teh penyakit bae. Ribu anak mah geus kawin ngan incu ngabubrug teh ku hantu. Banyak teh geus kolot mah cenah geunah nikmat teh cenah ini doaan ieu leutik ke baru kilu RT itu ngabrang jeung uyuh lah gitu nya. Goiring magdubi Gusti abdi teh tuduhkeun kana jalan jami anu ku Gusti tos dibaparina nikmat. Salian jalma anu magdub wala dolin jeung salian jalma anu dolin. Naon magdub teh jalma iman ngan teu taat. Dolin jalma kafir eta mah. Urang mah sanajan Islam alim di Bandung mah, alim teu taat mah, sokomo kafir mah. Nan eta jalma aneh geur ari disebut bangsat mung ari kana barang batur cukat cokot teu bebeja. Kira-kira disebut bangsat moal. Di mung ge bangsat tuh kitu mah. Sok aneh. Namun mung disebut bangsat tong nyanak nu batur bari teu bebeja entong. Lamun hayang disebut soleh kane ulah jauh tina naon? Tina perintah Allah, tina ajaran Rasulullah. Urang mah hayang disebut soleh tapi kalakuan kalah toleh untuk soleh. Jadi jauh panggang daripada api. Tah justru mulia sadayana seorang raja di abad ke-3 abad ke-4 Hijriah, Raja Malik Al-Muzaffar ngayakeun ihtifal perayaan sapertos kieu Maulid Nabi teh pedah di zaman harita manusia cinta nak ka Allah, cinta nak ka Rasulullah jauh panggang daripada api, ngaku Islam tapi kalakuan jauh tangeh tina ajaran Islam. Mata tong aneh ruksakna Islam teh usaha ku muslim, ku jelema nu ngaku Islam. Ruksakna teh eta. Nu ngaruksak naon Pak? Nu ngarusak aturan desa makan laksana moal urang si ujung moal beres deh aturan dia ada pejabat kan dia jadi rusak Islam itu eta nyalakeun nah mikir moal mungkin jeung mustahil disebutna jalma bisa taat ka Allah, jalma bisa nurut kana ajaran Rasulullah lamun jalma teu cinta ka Allah, teu cinta ka Rasulullah. Logika catetna. Upami bapak penak sareng parawan ngan urang teu bogoh menta duit dibere moal kira-kira. Moal yang ngiduhan mulai mulai. Komo nu mentanan ini geus bau toge mah. Nyuhunkeun wah. Naon sababna teu aya rasa cinta. Tapi ketika nu menta kadang-kadang teu menta tapi urang cinta. Wallahu luar biasa.
apapun yang kau minta akan kuberikan. Jangankan uang, bila perlu bintang akan ku berikan. Caduk berborongan sekolah lebih kepada siapa borong bentang daripada minta tapul sangat semere. Kau santai kan yang jual biasa ada angin nukeran kan tamatakna Rasulullah sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Bisa kurang ditingali jeung dibuktikan fakta eta jelema cinta jeung teu cintana ku tilu perkara. Hiji ayyakhtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Bakal milih caritaan kabogoh, bakal ngapilainkeun caritaan salian kabogoh. Kajeng kumaha nu penting kabogoh nu nyaritana dipentingkeun teh heula nu saja. Kajian nu saja teh leuwih berharga. Contoh, pemuda boga kabogoh, cek ibu jeung bapana eta pemuda jang wayahna nya da dinten Ahad ayeuna mah tong ka mamana ari kitu ma bapak naon deui mak bapak teh tuh boga pare meunang gacong poe kamari heg ku anjeun poekeun tungguan kiraha mak ke jam 8 geus panas poe ari mare kamari bapak apa mare gacong deui wayahna cenah jamnya nya bapak nak jeung emak nak berangkat jam 6:30 teretet kabogohna ngajak ulin kira-kira sok bakal moe pare bakal ulin elehnya eleh ketika berkumandang adang ketika datang musik dangdut jelema ngalut ka mana nah itu berarti waduh cinta mata saur ulama lamun urang ditaros ajem cinta ke Rasul ulah ngajawab cinta masalahna waduh neraka sebab terbukti cintana nyebutkan henteu ulah komo kupur kumaha tuh repeh urang daripada dari mata asum teh ibadah teh eta repeh teh ibadah daripada pira nakalun repeh ngan hate ngajawab insyaallah nyebutkan orang cinta dibuktikan mana kenyataannya cinta perlu naon perlu fakta perlu bukti tah ayah taro kalama habibi ketika orang nguping anu dakwah ketika orang nguping anu masukan di dia ngupingkeun dangdut ngupingkeun rock ngupingkeun calung ngupingkeun jebongan amana resepna lamun eleh ku musik eleh ku dangdut jeung sajabana berarti urang teh can bener cinta dia tak kadua ayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi upami jami laras-laras cintana maka bakal mentingkeun bakal milih ririungan jeung nu dipika cintana daripada ririungan ngahiji jeung anu henteu dipika cintana sanajan cicingna di dupoe dipipir kanan noma hujan ngaririnci jeung kabogoh mah pedo we aya terus teh pengalaman bener gitu barang daang ge nu pait ge baca teh tai kotok asa coklat asa kurang leuwih naon sababna nu merah kabogoh leres nikmat luar biasa cing upami sana kabogoh geunah di nu poek geunah di nu saang tuh geunah teh di poek baca teh ya Allah ya Rabb eta kabogoh bahamna bau sepiting ge pajar teh ngeunah memang cinta teh lain cinta itu buta lain cinta nu buta cinta membuat orang menjadi buta awas cinta nu kumaha nu kitu kumaha cinta makanya nyebutkan bisa menjadi buta
sakumaha ulama hubbuka syai'a yukmi wa yuksim, cinta na anjeun kana hiji perkara eta teh matak ngalolongkeun matak norekeun matak nolong sakitu hapur jarak lom aduh majar teh dipusi jarawat sing jardi sing cinggir ge wajah tak berjerawat bagai langit tak berbintang waduh sampai indah we geus indah yukmi bakal torek kumatorek na di papatahan we dan moal denge entong cinta karena barang hade cinta karena barang goreng lamun geus cinta judi dicaram tak moal ngawal kantos daripada ngawarok kumaha kalah maskaan kanu mapa lain ulah cinta tapi pilih mana nu kurang kudu dipikat cinta nyaeta perkara nu matak manfaat kanu urang dunia jeung akhirat bari teu leupas tina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tinggal para ulama mulia sadayana entong para wali al-ibah urang sok sering ziarah karesana Syekh Muhyiddin Pamijah tinggal kurang tapak tilas anjeunna thariqah riyadhah nah di masjid mewah atau nabi di tempat sunyi di tempat poe ya Allah kabayang teu zaman kapungkur tong ayeuna geus rame atuh pamijahan sakitu leuweung geuledegan can aya listrik can aya baterai urang mah lamun sarangan mau baterai da maleureung mah kaguhanan geus teh anjeunna direkem estu minta korup nyakateun diri ka Allah hidupna hatena iman geus mutajarridin estu ning geus teu nganalkeun ti jelema estu ning percaya ka Allah sagala rupana direkem wae Allahu Akbar betah bentesan sing kuring boro-boro wiridan dina poek bari sorangan di masjid lampu segala tolok barang-barang geca karpet diamparkeun bisi harudang di kipasan nah menika kawas cocok botol datang pang-pangrena bijil panghulan tidak musabiat lain musabiat kah musabiat cenah bari ini ya pada mereka ibarat Allah mun pada hareun pas nago ke si emo geus nagih coba kumaha iya Pak habiru jadi resepna teh muja asa habibi lamun sekurang tos cinta ka Allah betah macakeun kalimat teh apa Allah teh yakin nyakseni ka urang aya Allah teh nguping Allah teh ngawaler kana ucapan urang aya keterangan hadis Rasul man ahabba syai'an aktsara dzikrahu man ahabballaha aktsara min dzikrihi sahajama anu cinta ka Allah maka eta jalma bakal nyeueurkeun emut ka Allah nyeueurkeun nyebat jenengan Allah ibarat pemuda lamun boga kabogoh aduh selalu ingat mau makan ingat kamu mau tidur ingat kamu bangun tidur zaman ayeuna korepat urang sare muka Quran muka HP bisi naon kabogoh bisi ngaWA balas dinya selalu ingat baca doa terbaik asa ucap-ucapan Nabi Rasul nah eta ngan hanya kalau dicara eta memang cinta mah nikmati Allah ngan ulah pokok kanu merekna minyak urang kudu tangan dibere duit mang hewe jauh yo he geus dibere dihitung tangan merena siga rumah urang ari kana duit pamerana dirontok ari kanu merena ngabekok nyata dicajong mau dibere deui
kan umumnya orang makin simpul itu tambah simpul ya Allah. Rizki Allah ulah batur, tapi ka Allah kang pada bonga. Ngadua nuding-nuding ka Allah, ngadua nudingkeun salah doana, ngadua nudingkeun salah nu ejazah doa. Justru orang seueur lepas ketika ngadua. Sing yakin Allah janjina ud'uni astajib lakum. Ngan Allah nyubadanan doa jami rupa-rupa. Aya anu minta motor langsung ku Allah dibere. Lain ti langit ngagubrak motor kaburuan lain gitu. Teu lami ti harita aya we jadi gaduh motor, nah ladang usaha, nah pamasihan kumaha cara bakal gaduh. Aya nu ku Allah teh dibere ongkosna wungkul. Maneh mah mau dibere motor, ngan dibere ongkosna cek Allah. Nah kayak gitu Allah pernah kuninga ibarat urang ka anak. Budak leutik ke sakola keneh dibere meta motor. Dibere motor nah bere ongkosna kira-kira. Maneh mah dibere motor beneran ulin mah nyarek ngaji menyak sekolah. Entong kewek ge misalnya apa gitu orang ge. Urang udah cacak teu boga motor, ya Allah ya Rabbi hirup jadi kebang jalan. Boro-boro boga motor sorangan dibawa batur mik asal boga nasi eta di ojek batur ge. Bacurang tidak gubrak diberi guru. As aya panna padahal dibawa batur. Cacak teu boga motor geus ngedul ngaji, geus mung salat. Komo lamun boga motor. Atawa digantikan kanu sejet henteu motor dibere henteu dibere ongkosna ngan awak jadi sager. Nah yang kitu bogor motor teh urang teh dibere ku Allah ngan pake 2 poe cepret tabrakan garing 3 tahun baik kitu. Pada as-sadaqatu tanpa ngobalat teh antawisna eta. Sedekah teh bisa naon bisa nolak karena pancabahya dieuna pancabahya teh nyaeta ti lingkungan. Kumaha pancabahya ti lingkungan Pak? Lamun bapak dipikang ewa ku tetangga, beung teu. Tongkoret keur amualikeun ngomong ewa. Sakitu edek sedekah tah pancabahya teh bakal leungit, tetangga teh bakal reseupeun moal ngewaeun. Berantong jauh-jauh eta kan. Disebut bangla teh pancabahya. Batu senangan mah kurang, senangan tidak senang jadi resep, timbul tidak resep ngaduakeun, ngaduakeun naon? Lamun ka jelema anu karesep ngaduakeun saya awan. Sae mata kurang masih ada udah kaya rezeki, diduakeun di ku batur sina beunghar atuh ge anyo gampang rezeki. Tapi lamun koret. Padahal bahaya doh. Mun mah awak cegung. Tatangga ngahewaeun. Boro-boro tatangga keluarga ge hiji deui. Dan manfaatna keren. Tapi yang kalau tadi, lamun sejamat cinta ka Allah, maka jami etak seueur jebat jenengan Allah. Saudak saeutik jenengan Allah. Subhanallah. Kaget-kaget astagfirullah. Innalillah. Ieu detik jagung gari. Mana? Ini istighfar kalau jagung gari bujur. Nah, anu terakhir Allah ngaijabah doa jalma diantoskeun ka iraha eta jelema leuwih butuhna kitu. Urang rek hajat bulan hareup geus nginjem duit ayeuna teu ka dibere ulah ka amek buat ting isukna rek hajat dibere injeumna. Sareng sabada dibere injeumna suruh kabur beak. Di situ tuntun mah hajat acan duit beak apa mungkin lieur ka nginjem duit di mana? Atos deh. Dan saat itu gitu, sing kuring ngarangan seri, sok taroskeun. Gaduh urang kali masantren. Ya Allah, nyuhunkeun abdi kamu urang kali, tapi sok bae di mana ieu. Nah, isukan rekanteuran datang rezeki teu disangka. Nah, buat eta doa teh. Gitu. Kan lamun doa hoyong diijabah, kade tingali dina adabud doa tata krama etika, tata cara sopan santun kurang nyuhunkeun ka Gusti Allah. Pertama sing inget kana dosa urang. Lamun ka warung ulah ka polotot ka tukang warung pada ngasongkeun duit 1 juta ulah waka, baca ulah utang kurang bisa lebah kena utang. Utang ka warung 10 juta ngasongkeun duit 1 juta apa polotot pada teh bere urut. Apa hutangnya 9 juta deui. Kados teh.
Ya Allah nyumpun motor, ya Allah nyumpun mobil, ari dosa ngabubruk sing atuh sing era. Urang mah kitu teh cara dosa. Nu minggonya Allah teh geuning teu ijabah. Ulah da dosa teh ngahalangan ijabah. Nah dulu doa dosa teh ngahalangan rezeki. Naon doa teh heula pamenta pangajak bakal ditolak. Logikana kieu, lamun eta tata nganyerikeun wae ka urang, nganyerikeun urang teh amat hege kulin daek moal. Jelema eta teh nganyerikeun ka urang teh Pak. Hege kulin daek moal eta. Moal boro-boro minta duit, diajak kulin geus hayang. Logikana kitu, lamun urang selalu banyak dosa ka Allah, hege urang nuhunkeun ka Allah, lamun teu ijabah, tong nyalahkeun Allah. Maka wajib muhasabatun nafsi, introspeksi diri, baca diri. Tayo ya Allah, kadang orang banyak, ini asa soleh hirup teh. Kumaha kok kana teh? Tuh cenah ajengan da bidir salat kosok, ku ajengan kanyahoan. Berjamaah geuning ajengan sok pilihan panyanyaho abdi ge. Endi eta kajengan. Cenah mingguan ku ajengan sok Bandung kana 5 aya. Tapi cenah ajengan hirup teh kieu jeung kieu. Kamajuannya dosa-dosa naon cenah hirup ini asa pangsolehna ge dosa naon. Terus teh aya teh keur jamnya. Ya Allah padahal dosa maka eta. Katilu ciri na zaman nu bener cinta ka Allah. Cinta ka Rasulullah, ka ciri na ti mana? Ayyah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi, bakal milih karena kasuka hati kagenahan anu dipikabogoh. Nu penting anu dipikabogoh resepeun, nu penting anu dipikabogoh sukaeun. Apapun yang dia inginkan pasti bakal minimal diusahakeun, maksimal bakal dilaksanakeun. Nu penting eta ridhoeun, nu penting geunaheun hati. Kan budak kora di pentakul satu kali kajian tim apa, dua panah, lebih tim ke bawah naik, ulah paling tim apa mengawal genya, gitu. Ah iya, ya Allah ya Allah. Tu bogoh nak kabojok, punyanya kena kabojok, kajian tim kulit, sholat mantu, ayam gitu. Ah iya. Tapi lamun jamin sebenarnya cinta ke Allah, kajian saha. Salian Allah dipanirikeun, nu penting asal Allah ridho, boro-boro teuing emutan tanaga harta jiwa nyawa sekalipun lillahi ta'ala. Urang ngaku ka Rasul cinta kita mudah-mudahan 2020 ge pas akhirannya majikan. Biar sejauh urang. Tadi di ari ngarepkeun hoyong rahmat Allah, ngarepkeun hoyong magfirah Allah, bahkan hoyong surgana Allah. Ari cinta ka Allah mana? Pilih aya ridho. Ridho Allah mah cek simpuring atau diibaratkeun ibarat laut di laut. Surgana Allah teh Pak lain kudu ku harta. Lamun surga Allah diberi ku harta, memang surga Allah mahal, tapi itu bisa dibeli ku naon. Lamun ku harta unggul rugi jalma fakir mau bisa meuli. Laras teh. Arek ku kapakiran, asal bener sobar bari ngagunakeun kapakiran lillahi ta'ala ka surga. Pungbeunghar ku kabeungharanana, nu ilmu ku ilmuna, nu pejabat ku jabatanana, sok gunakeun. Nu penting ieu asal nu dipikaridho ku Allah. Mama. Arek ku heurap, heuh hayang manuk mereus teh. Arek ku jaring sok useup, heuh. Nu dialah sawalau-nya. Ngan ulah hayang bau ngalamung tah kitu mah sero, tukang hadam hungkul dari bari ukur hunu. Jika dendam tuh coba beri kayak tuh kurapa tuh rusak berarti cara teh kira oge nyebut piran atau kira pakai batu. Ayo gitu jangan nyebutkeun da piran deui. Cenah aing mah karek ayeuna cenah ngalajago bisa ngompoe gitu. Panahan bogana atuh pantes ngompoe bogana itu. Eta jelema mau jagong digeureupkeun kudu bogana kitu pokona teh. Dewe kan karek cenah ulah teu bisa ngompoe. Gitu kan bogana ka era jelema kiwari. Pataduh gitu.
tah naon sababna pangna urang hese cinta ka Allah hese urang upami bapak di pasihan anu dibungkus kira-kira ada kabita moal di asal anu dibungkus rek kita di mana da apal eusina leres teh boro kami tabor hayong kabita ge mah matak segala sesuatu halangan hahalang leungitkeun nah halang teh urang teh aya bodoh non bodoh teh teu apal beda pak aya bodoh aya belet beda ari belet mah hese ngati diwurukan ku guruna ya Allah ya Rabbi geus saminggu ngarek bak bibu teu maju-maju kalau kohok kudu tunjuk Qur'an teh eta mah bodoh belet begitu ari bodoh mah teu nyaho kagenting otak cerdas wajib nama wah panau oge bisa asongan erloji butut dikabengkelkeun berarti bodoh tak kiai kitu kana masalah jam bodoh kana jam eta tukang jam pintar jam naon jam bisa kemean asongan kita teu bisa berarti eta bengkel jam bodoh kana kita beli belat bodoh ari belat manu tadi gitu. Maka bodoh mah bisa dihilangkan kumaha syariatna diajar ngan ilmu aya dua aya ilmu wahbi aya ilmu kasbi ngan keur urang rata-rata kasbi teh kudu dipilarian ulah aneh turunan para wali mama santren ngomong tiga kulir tong batur simpuri ngalaman ke rencangan da eta mah sirik kitu nya sisirikan lain ka Allah kana rencangan ya Allah nah kumaha kitu unggal ngaos eta rencangan tiba ngalongkat teh wungkul nu diaji lain kita korek-korek haji tasim kuring masa parecak urat sirah teh nu diaji samsiah johar maknun waladiyah tapi eta rencangan tiba ngalongkat truk kerek jelema ditanya babuh tali tot kabeh santri medeng udangkeun eta ngareleng ngajawab unggal nu kabeh nyaring ditanya nu ngajawab kusi ada mata orang Bandung sih bareng Allahumma tanya keistimewaan gitu ilmu wahbi mah langsung di Allah ada orang mana rumah turunan lagi ya Allah ya Rabbinya pada pos nulis sana kesepuhan di Cimaliping apa cenanya cek hadis kolot menjalan hadis kolot rek manuk trek anak para dukun cuman cenah ya gitu ya kalau tadi mulai sadar urang diwajibkan taat ke Allah diwajibkan taat ke Rasulullah ngan moal bisa taat lamun teu cinta ngan moal cinta lamun urang teu apa jadi syaratna kudu apal heula tah ngan nu hese urang teh apal ka Allah apal ka Rasulullah ngan ulama masihan keterangan man aropa nafsahu fakon aropa robbahu sahadama anu terang kana jati diri pribadi maka pasti bakal terang ka Gusti Allah jadi urang mah terang Allah teh urang heula ka nyahokeun makumu khalafahna malam yakrob nafsahu lam yakrob robbahu mun jalma teu apal kana diri pribadina moal apal ka Allah maka tak kenal maka tak sayang dibahas ayeuna itu mau tamat itu taruh insyaallah di pamalingan lah di sana kalau yok insyaallah bari ngabahas zaman ulama man arofa nafsahu faqad arofa robbahu ngan sorangan kieu naon atuh abdi hate abdi mah mun kalana saya nurut bangkeurak bangkeurak teh teulas eta teh yang sate teh teulas sate eta teh marodun penyakit kusama penyakitan timbul gisawah fi qulubihim maradun fazadahumullahu pan aya wa ala absarihim gisah
di sawah panona teh katutupan batur ningali mingguan teh dah moal kami tangan sia teh mah teh cenah jangan batur panasan teh batur mingguan ya keun pokona teh kitu yang teu panasan batur salat teh kembali apa teh ada ajengan ari ka surga sia tah hayang kitu ari nonton ajengan kumaha ajengan usum kieu tuh ajengan panen cenah cing urudna ada dagang ajengan sia tah karena cek sumber itu kur pas ajengan atuh naik-naik beturkeun ajengan naik tolak apaan bapak gini bayar kopi gratis nya coba nonton tolak ada kurang muli itu halangan pak kurang tak panyawat mana kurang ngan sok ulama supaya mana kurang gampang teh obatan hiji ku tilawatil qur'an manunazzilu minal qur'ani ma huwa sifahun wa rahmatun lil mu'minin ya udah bahas bahkan ketika kami nurunkan Al-Quran kecuali eta Al-Quran teh sifat naon sifat teh tambah obat naon obat segala rupa ibarat jeun yang dibacakan Quran teh keur loba kasusah unggul kasusah utang ajengan pang mayakeun yasin sakitu ribu mulikeun di sia nama ari mulikeun butuh plik ari hayang yasin hayang 200 tamatan ari mere 500.000 sabada minat ngap enteng geus kitu asal rorong baca Quran teh nya ulah pirakeun yasin kuring ngalamana teh jadi sedekah ngalamat semua ini yang baca kunyak susuk itu apa ini panas ini kuring masa pernah rame aku murid-murid tentei betul prik 200 tamatan coba ada duit 400.000 masih karena nama namun ada orang gitu kamu tuh sanggup guys mau sanggup sok ulah sanggup beri mau coba nggak sablak dari ulah naon margina mulia sadayana kantena upami dina manah urang tos aya iman kieu wajilat qulubuhum lamun urang tos cinta ka Allah maka ketika Al-Qur'an diaoskeun ngaringan hadir nah maka kitu ku logika Pak mun urang aya kabogoh banget cinta pok kadinya sarana urang hareureum Muhammad teh kau ayo pagi itu mah hati noren jahat hati teh ngadengin naon caritaan kamu entong dibaca pek mah aya ge ngawe tulisanana nanti kamu kok kurang ngarengan mah hati itu sabab eta dekat cinta ngan lamun kurang teu bobohnya eta tadi teh are-are we ngan salah kudu ngarti karena aksara di WA aku abogoh dicarekan ge sedia teu ngarti lieur begitu mau jadi ubar mah Quran mah dibaca ngan bakal digaul apa mau jadi ubar berani sanaos kitu tetap tong alif mana sarajan teu tiasa tetap diganyar mas Quran mah tong alif mana Pak ngan urang meuli ngeureujeuh dia kedua naon zikir teh maknanya aya zikir teh nyaeta ucapan aya zikir teh maknana teh naon inget eling ngana dihubungkan nu tadi teh man ahabba sayan aktsara dzikrahu urang maloba ngucapkeun hiji perkara lamun urang teu inget ngan moal inget lamun teu dipikat cinta dan mau dipikat cinta masuk lo bakal ingat usung gedang di simkuring eta kahayal teh rapeh jemahan mah di jalan bang gedang diomongkeun khutbah dibaca si eta ngomongkeun gedang da keur sepedang hak ane ku patek mali ieu tadi kamu sampe lain nyewa beres teh bare udu ada gedang lain atuh kecingan sabat khutbah marepeh hayang ngomongkeun urukan lengan atuh kan bae ke jemahan mah eureun heula aja mana lima guru kalau nanti menang taruh beak cek hati aku yubara ayah akan ke sawah jadi pentas jakat sekapu masuk jangan sengir itu udah itu sok di antara anak kau masalah kau sunat
memeh kurang dipikat cintaku Allah kurang heula sok ka awewe ujung awewe bogoheur kami ente kurang heula nu membuka tetep kurang heula sanajan awewe bogoheur ari urang teu membuka mah tetep moal ngahubung mata bukakeun heula hate urang tah hate urang pembukaan teh mimiti penyakit teulasna hate leumit tah teulasna hate cirina jelema penyakitna teulas hate hiji bila mana Sunan Ghazali dina kitab Sirajul Talibin nya satepan ihya teh pan eta heula dan kawisna Sirajul Talibin lamun di papatahan bakal asup ti ceuli katuhu bijil ti ceuli saur Imam Hasan Bisri bila mana dicarioskeun nami Hasan Bisri Pak itu pasti ahli tasawuf aya nami jalmi teh Bahron namina mulai orang Arab ajam seorang Arab eta pagawean teh kalian kubur tapi seorang wali boleh kubur mawa itu aya tangkorak ditojos tangkorak mah teh eta namanya mastaka lamun teh mah bros parat lung dipiceun lamun parat teh kali teh ku itu mah kamu itu norak acan dialungkeun sarua ngalamun beres norak ngan cicing tung-tung teh teu pakai itu teh dina tengah-tengah ya kamari dikubur deui saur Hasan Bisri aneh cenah punten nah make kitu kumaha eta make tangkorak ti lupa lamun ditojos parat dialungkeun atawa teu norak dialungkeun tapi norak tapi teu parat dikubur deui ieu teh kieu ieu tangkorak jelema mun ditobros kami parat ka itu ieu jelema keur hirupna dibere papatah asup diceuli kencak bijil teh atuh itu ari eta nu ieu alus hiji deui teu norak ih mah taradaikeun si eta mah taradaikeun ngadenge aya talabareun agak muriang itu sih mun kana kadean teh